Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menuju meliput suasana pernikahan di Kampung Pangerenan ya. Dan ini salah satu lokasi jalur menuju Pangerenan ya. Dan di sini tugu Tugu jagung, ini ciri khas di Kampung Pangerenan. Seperti apa sahabat ya keseruannya di suasana perkampungan Pangerenan, simak terus video ini. Alhamdulillah ya, luar biasa sekali ini lokasi pernikahan spotnya ya. Tuh, luar biasa. Jadi rombongan akan memasuki ke sini sahabat ya. Tuh. Di sini perkampungannya luar biasa, masih asri ini sahabat. Nah, jadi rombongan melewati jalur ke sini, sampai jalan setapak sahabat ya. Dari ke mana ibu? Langsung ke warung. Oh, nonton? Ya, punten ibu. Tarunten. Pak, sejuk sekali, masya Allah sahabat ya. Ini Kampung Margamukti ya, Desa Pangerenan. Nah, alhamdulillah ya, rombongan pengantin sudah tiba ini sahabat.
hati-hati ya jalannya. Aduh, mudah-mudahan lancar acaranya. Amin. Tuh. ITT ikut jajab. Aduh, masya Allah ya. Ini rombongan pengantin dari kampung mana itu? Cianten ya. Tuh dari Cianten ini sahabat ya. Halo ibu. Masya Allah ya, ini sangat luar biasa jajab kompak dari kampung Cianten ini sahabat ya, luar biasa tuh. Hati-hati teteh tuh. Aduh ibu ya, ibu mudah-mudahan acaranya lancar ibunya, amin tuh. Masya Allah ya tuh. Pengharep nanya ibu Bang Payuna. Aduh hati-hati ibu. Iya. Aduh. Mohon. Mohon. Aduh luar biasa tuh. Iya, alhamdulillahnya. Tuh si Dede jajabnya ngiring jajab. Tuh. Masya Allah ya sahabat. Ayo kita ikuti ya acaranya. Iya tuh. Ini berada di Kampung Margamukti nih sahabat ya, Desa Pangerenan, Kecamatan Blubur Limbangan, Kabupaten Garut. Tabusa berarti bumi itu ibu namanya? Jam 7 nya. Ya masuk ya. Lepaskan Bu. Tahan. Salim Mas. Tahan. Ya. Apa Pak? Wetan.
Giring jajab ya Pak. Giring jajab ya Pak. Urang wetan begitu uang. Dipali-pali kasih yang masuk. Panggung. Oke pasal jengna disuhunkeun batosana naka pagar ayu pango kabenteun calon pengantin istrina dihadirkan. Bismillah, inilah dia calon mempelai istri Cik Diki Muhammad Abdul Ghani. Neng Yusi Sri Devi Subangalingih di panggung nu digendeng ku nu jantan raka-rakana. Bagjanya kalian kehormatan kanggo mimpin lumangsung ieu acara waktos nyakeun ka Bapak petugas di kantor urusan agama Kecamatan Bogor 5. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Muhammad Abdul Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini Bapak nikah penghidap Kaputri tegak Bapak Samina Nengusi Kalayan Nange Masawin Umas 8 gram dibayar kontan. Mas,
sallallahu alaihi wasallam hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi madidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wal karim wa wa sultanik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi salatan tunjina biha min jami'il ahwai wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa taqdilana bi jami'il hajat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballigh maqsadayat min jami'i khairat bil hayati wa badal mamat innal ladzina yubayyinaka innama yubayyinallaha yadullaha fawqadihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi faman aufa bima da'alaihi Allah fasayudi ajrun adima Allahu latikum bil ibadi yarjukum man yasha wa huwa qadir Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya aziz ya ghafar wa jannatul abror ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil ummu kitab al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir patepang senarang bojo hidup anu pertama sah layak jeung pantes ku hidup suhunkeun kana makawasa bari diaminan ku sadayana muga-muga hidup dina saat ieu dipaparin kamampuan ku Allah ngawujudkeun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah bari tetep aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Sok tuturkeun abahnya barisun eta aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabbataha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarrama jabbataha alaihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ke Bapak Iwan. agar kanggo dokumentasi nanti HWR pagerayu pengapunten kapunten para ahli-ahli sadaya bagan bager cep diki sareng neng Yosi anu mana dina dengan aina para suku bagai Bismillahirrahmanirrahim bager anaking jemaat awaking anu pasolekra atau hati anu pasolekra di namanya lahukun usikun emutun yen urang loba dosa jeung nyuung kana janten ibu bager bukakeun lawan paminta hampura anjeun kana janten ibu tosna ayeuna anjeun subuhun kana janten ibu disakseni ku kadang wargi sadaya anu tebih anu cak oge sami harus bangsa nama ti alih tugi ka ageng abdi
ketiasa ngabingakeun mama. Cenah waktu ningang mangsa dina danget ayeuna isi hati kajatuh kram. Tekaros abdi tibrak lahir dugi ka ayeuna mangarepotkeun sareng nyusakeun jadi indung. Hampura mama, hampura. Mudah-mudahan mama liar mana diri kamu hapun dekat diri abdi anu seueur kalepatan sareng dosa. Nyuhunkeun pidoa ti mama abdi bade ngamasak rumah tangga anu kalintang abotna kanggo abdi. Mudah-mudahan mama tiasa ngahapunten kana dosa-dosa abdi anu parantos kalangkeun. Mama rumaos abdi teh acan biasa ngulangkeun cisusu anu janten indung kanyaah anu janten indung. Dina danget ayeuna pisan hoyong Balembang Timur mama abdi teh hoyong dihapunten ku janten ibu supados abdi lalu gina ngambah segala rumah tanggana. Mangga bager kendal ke dina hate anu sayang dina hidup nyuhunkeun dihapunten anu janten ibu. Anakin jinak awaki asa kegunturan kalbu kelagragan menyambut asa ruas kapentar gelap tengah dinten pagel desangka yang desangka anak mama anak bapak tengah kasih aja dan kulawargi anu sakinah mawadah warohmah lancar segala-galanya putra sareng putri mami sok sanaos mamah teh kasebatna mitoha tapi tetep abi hoyong diangkat ku mamah teh pidoa ti mama mudah-mudahan dipasihan kalancaran tina santes kapatanana oge ngambah segala rutin sawatara waktu sekarang Bapak asa berat-berat kenah abdi ka Bapak tak ayeuna cukup waktu tinggal mangsa Bapak sok sanaos Bapak abdi parantos ngaturkeun aya warakina mudah-mudahan Bapak abdi nyakseni kana kejadian ieu. Bapak panedah Bapak leh manah untur kalbu kanggo ngahapunten ka diri abdi anu seueur dosa sareng kalepatan kawijakeun rama. Sakali deui Bapak manah ieu Bapak dina danget ayeuna kersa ngahapunten ka abdi. Abdi duliga abdi beungah anu kalintang arep-arep pang janten Bapak sedegeun Bapak tos toh-tohan bela pati ngabelaan abdi kadang-kadang cul kana ibadah ngabelaan abdi teh janten dosa Bapak abdi teh janten beban Bapak lamun ku Bapak saha teu dihampura tadi nadanget ayeuna abdi hapunten sakali deui abdi ulah dianggap anak-anak sampuran atarapi minantu tapi abdi hoyong diangkeun ku Bapak teh putra pituin ku Bapak ulah asa-asa upami abdi salah lengkah kanggo ngalereskeunana abdi nampi Bapak jalur anaki bra berasumsi lamun anu parantos rencana anu parantos di rencanakeun rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah sakitu anu kabeh hatur disyukuri hapunten anu kasuhun mahbini siri kalepatan sana kakiranganana wa billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun luar biasanya emang ieu biasa di luar Bu. Mun kana yaga Pancasila coba biasa dipersiapkeun Pak Agus. Tahan. Sekali lagi. 1 2. Atuh simkuring ngaraos regreg ari aya sepuh kitu atuh. Regreg simkuring babit aya sepuh kumaha atuh simkuring teh. Alhamdulillah kasepuh lajeng babini aya nu ka kantun. Anu tepi ti tali dieu ti rombongan. Mangga.
Ya. Senyum. 1 2 tahan 1 2 dibuka teh. Potong. Ah, buka. Rada depan. Kita megang mas. Nah, bawahan dikit aja. Bawahan. Senyum. 1 lurus ke kanan. Tahan senyum 1 2. Tahan 1 2. Bawahan dikit Tata. Senyum 1 2. Kita lihat sini Tata. 1 2. Tahan 1 2. Agak ke bawah dikit kepala. Kepala kita Tata. Tinggal kaki. Senyum 1 2. Sip. Oh gitu. Nayaga Sunda di pencaksilat mana? Di Bangan. Alhamdulillah. Dasar Abu Bakar Lidik ha? Surya. Surya. Naon atuh mana teh? Tukang gong di mana ya? Yang mahal teh tukang gong teh. Mau dia kamari mahal kamari mah. Teu bayar kamari ke. Oke di gong nanti carang. Bakat kumaha. Lihat sini Nal. 1 2. Tahan. Tahan dulu 1 2. Ya bebas 1 2 3. Sekali lagi 1 2 3. Biasanya pada heboh kok nggak pada heboh? Meja. Ya semua. Oh. Pamang. Harus. Mohon. Oke. Acara sawer panganten ini sahabat ya. Kita lanjut ke sawer panganten. Lokasinya mungkin ini rada sempit ini sahabat, jadi pengambilan gambar ya nggak maksimal, dan pengantin juga di atas pelaminan ya, nggak bisa di bawah. Kurang gentos alakona kari pihak pamagetna amin sami tabeatna aparek maparin luang tapi ngan omongan goang da apa keboga uang ujang hanya saawang ujang sing ngerti kacida kabungkung ujang aduga tapi aya nama beda moga aluran dagang sing taminas ujang nyaring anak ulah dongjon genang-genang kudu deukeun mola tanah puncak tancep nu ngareuna sapanyang suka nyamatu sinyaho di pangabutu ujang jeung garwasing pupu jeung sing boga tempat matu kirang bara penyukup sepuh atuh ujang masing mampu da sepuh mah atos matu dimiliki oge teu
tua samemeh takan sawawa kudu saraga sanyawa ulah sok asa jemboan ugara pager tasih patarangan kurat korek ngalenangan aya manah sorangan ulah ngantos diwarangan Ahidang bagus. masih berak ulah kumpul sepuh kalahan ampe ulah juga apa epe habet pelakan kutangga sampe Yang gitu. lamun aya tanah kosong baik pelakan kusiki jagung Ya. marah urang bisa nyieun gedong taksana aya kahoyong nurutkeun kolot mareto empek urang lat bako nambah beras iko kalawan bisa ngerokok Iya eta. sanyana ujang lain keureun melak jaat beureun ngari melak roan Ya. meureun meumpeuy tangtu ka tuang katireun Ape. Dilajeng kalau kanggo. rahna sekampung mah kudukeun ngolah tanah Barang. Putusan pagetima bisa Tuhan kasema sanes cara pacabakan kamu bangsa pepelakan Ya. jeung pamajikan kurang nyangu isikan Ukuran yang mengisikan saya bakal gelis tatamukeun. Asup kemana? Kana pitua Ya. pojok teh papati gua anu ngatur pikeun kuah urang racana anu ngadalang bangsa urang ujang ngeletikan lamun boga milikan rangkeun ka pamajikan ulah salingkeun Ya, kada jujur bager ulah salingkuh. Cobi. Panjai duriat pageuh dibeungkeut ku kawat tingkatan baikeun pegang anggur mah namihan kuat nu nyawer geus asa Alah, capek. di tadi ngajampe Alah. manawi sakieu sampe anu nyawer tadi atos Nuang sate. Amin ya rabbal alamin. Mugi Gusti nyatakan hubungan. Atuh bakal bukan sampai panganten Prabu Nasi mampankan rumah tengah anu bade gambar segala rumah tangga urang lajikeun kana acara sawer sudatan bade dilaksanakeun di pelaminan di persona Ibu Obong. Cobi ke sekadar deui kaburna ke di pasien bangkos Ibu Bapak punten. Bapak pasien bangkos punten. Oke sekadar mana sawer sunatna. Mana bonak sunatna aya? Hade. Ye. Hade ke samabita disunatkan teh budak dititip saeutik teh diberi duit loba jutaan. Abi lamun dititip loba juga nama miliaran nya. Cobi mangga kaji sawer sawer panganten sebelum sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sate acana sim kuring muka ieu tutungkusan anu mangrupikeun sawer budaya Sunda. Langkung ti payun sim kuring dada jambar sahapunten babelih majengkel basana ngarahitkeun kana manah para sadaya sadayana atanapi etang gaul ngadakeun katineun ati anu kagungan salamat ananapi kanu disalamatkeun. Salajengna sim kuring ngedalkeun ieu sawar sanes Tumalampung atanapi ngaros luhur teu sanes mung ku embutan sim kuring manawi aya bahan katampi keusina tiasa kapeuting kanggo anu bade atos di sepitanya ya mah di sepitan mudah-mudahan sing janten jalmi anu soleh-solehanya Amin. Soleh. Salamat asep ayana atau selaksana nyumpanan kana jangjina janji kaislamanan
Islam ngabogaan ciri-cirina tara pahili umat ulah bade lali parentah nuti Gusti Gusti mere tuduh jalan dina alam pawenangan ulah suka jongjonan ku asip kencang teangan Dayangan osi dunya na lamun asep tasawawa ulah sok sakabak-kabak Gedah ngaguguka Bapa Indung anu ngaping dijaga barang jang peting Pikir asep kudu nyaring ibu rek mere pepeling Pepeling ibu ragepeng pamaulah dibaikeun diajar kudu sing leukeun sangkana bisa ngahartikeun Amin 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 amin. hartikeun asep ayeuna ibu mepelinganana lebetkeun kana manahna ditampi ku gumbirana Gumbira ibu ragepkeun tinggal anu janten putrana damang dina salirana teu kinten manibingahna binatayakeun ngabanding ngaleti sukat ti lemping ondangan atos sarumping ngabrul manegara rinding ngabrul saparakan cana hoyong terang ka putrana anu disepitanana mugi syukur sadayana Amin amin. syukur kaya widi putrana mugi abadi sing tiasa mawa diri sing jadi jalmi nu ngarti Amin amin. ku asep masing kaharti catat dina jero ati ditampi ku ati suci pepeling ti palawargi Amin 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 amin. para wargi sadayana disuunkeun pidoana putrana hoyong sampurna kana pakasabanana Laras. lamun kasab kana tani mugi sing cucut sing uni dikadarkeun sugih mukti nyukup indung bapa nini Amin amin. lamun kasab kana dagang dipaparin cang padang dikrik gemi bati dagang mere mawe kanu anggang Laras. mun hoyong kalanga wula sarupi jadi kepala jauh ke mata pahala kawargi sing bisa bela Amin 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 ya Allah. lamun hoyong nyantri sing bisa mawa pangarti supaya jadi pangati ditampi ku ati suci Laras laras laras. suci atis diamalkeun kalawan dilaksanakeun supaya ulah carekeun ambe eueuh nu ngomongkeun Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. lamun hoyong anu bale mun asep diajar taplek ulah jeung ti babaregek sumawana jeung ngalegek Laras. ngalegek ka babaturan moal aya nu ngaturan pikiran jadi kapiran bongan salah hidup tidak pangaturan Laras laras laras. pangaturan lamun jujur sareng batur kudu akuran kaunggal lembur sangkan asep subur makmur Laras. syukur makmur lo jenawi pinterna mawa pangarti komo lamun bisa ngaji hidup tah eta ilmu sajati Amin ya Allah ya rabbal alamin. sajati itu gusti kuasa masing pengerti mawa masing hati-hati ucap lampa masing Laras. siusur di pikiran percaya damal pangeran tuduhan hadis jeung Quran wahyu ka nabi panutan Amin amin. Cukup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diutarakan dina sawerten. Oh, mohon